kan eta anu unggal poenya ngeluh we hantem mengeluh ya, update status isina teh ngeluh. Ya Tuhan, mengapa kau memberikan ujian seberat ini cenah. Wajar ngeluh makan wae yang ngelarang ya. Cuma atuh cik tong minang teuing kudu jadi jelema teh diajar bersyukur. Ieu mah dina sabulan 30 poe isinya teh ngeluh semua. Sabulan masa kali we atuh mengeluh, merenung, meh ingat ka Sang Pencipta, lobakeun istighfar. Lain ieu mah tuluy we mengeluh. Kunci hirup bahagia mah sebenarnya simpel ngan ukur bersyukur. Contoh ayeuna ya, aku lagi nongkrong in the morning. Suruput kopi ditambah bala-balahannya.